Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita masuk kepada sajian berikutnya, yaitu sajian yang kelima. Iya, yang kelima. Dari seni karawitan dan seni tari. Penyaji pertama, Jajang Nurjaman dengan nomor induk siswa 2021150012. Penyaji kedua, Sepin Kartika dengan nomor induk siswa 2021150023 dengan garapan Ras Jati. Adapun sinopsis dari garapan ini yaitu hirup kudu jeung huripna, hirup huripna manusia, angin kukersa mantena. Adapun pendukung Andre Syahrul, Fajri Nur Al-Farizi, Ardi Surahman, Basir Sugiri Putra, Abdul Gifron, Rangga Sultan, Jajang Permana, Ijar Eka Cahyana, Dimas Setiawan, Didi Ruswandi, dan Muhammad Bintang, serta Titi Betri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selamat menyaksikan. Angku pengku pemikir linui boga rasa aing uyah kidul lepas kedali pamali. Ingkar napa amanah nafsu mampu jauh kalbu. Kecak lerempak lumpuh songong kecapan ingat kaasa awit diri nyata teka silih pemikir rasa Bonyok cok hirup manusia gelarna ke alam dunia. Sangat indung Bapak
ngawujud rupaning rasa jadi saripatina nu minta kualakaya nu ngancing kalam lahir gumulung dina kandungan gemilang kalam lahir gumilang kalam lahir eling kanu mauning kuring teh asa dimandi manekung jroning tangtu sumujud nedapa payu musik malih ku kasnana tenang boga-boga mamatak dipanda singkahan tina pangrasa jauhan rasa umaku urang kelino orang nyata ukur susu empir lai lai la ela Allah anu maha agung lai lai la ela orang wajib dipunjung ane jasa suka dan pangrasa suku mawasa padahal kuring jeung kurung sadaya unggal mahukna urang mah dada malakona kawasan angin mantana nu bebanda daya upaya tumamprat abdi nyalindu sumeran lempengkan lingkar eling kapur wadumadi eling kanu maha suci ulah waka suka seri muncan panggi jati diri kasanya kedanya muntang ditip diri sang badan iwal kapanutan urang ke Gusti nomor beng alam sepanjang orang gumelar ulah kendatnya ikhtiar gunungan sepanjang orang gumelar ulah kendatnya ikhtiar ulah kendatnya ikhtiar ilmu tutunya siaran awan perlu disinglaran ilmu tutunya siaran awan mah perlu disinglaran ngupat semua kabatur kalakuan lu teu jujur ya bek riksa pada rasa kucur kening samemeh badan sang kucur jadi mah ulang jadi mah
jadi pantangan sepanjang orang gemar olah kendaknya ikhtiar ilmu tutunya siar nu awana perlu disinglah perlu di